pendidikan anu nuju dina lebet patuangan, begitu lahir berlanjut deh pendidikan murang kali begitu usia tamyiz. Karena bahasa fikih mah kan tamyiz teh hideng. Naon cenah Bu? Lain hideng, hideng. Apal hideng? Ari hideng teh kieu sapertos omeh tos tiasa kunyalira, tuang tos tiasa kunyalira, bahkan mungkin sateuacan hideng ge urang tos sok dipapatahan murang kali teh. Leres teu? Tah ayeuna mah akhir-akhir ayeuna proses pendidikan sapertos kitu teh tos api leungit di tiap-tiap keluarga teh Pak. Sok buktikeun. Da ayeuna mah Gusti nu Agung perkembangan zaman dina kahirupan urang sadaya seueur gogoda seueur dodoja anu sanes kanten. So era milenium katilu ieu mangrupikeun era institusional change. Naon cenah Bu? Bisa tuh ngomong kenana? Era institusional change. Era menjamurnya berbagai macam media komunikasi. Di satu sisi melahirkan nilai-nilai positif, nilai-nilai plus, tapi di sisi lain overloading informasi ngalahirkan penyakit anu namina disease of adaptation. Penyakit adaptasi, penyakit tuturut, tuturuti lin tuturut muning. Maya tuturut muning. Murang muning ngoronang turutan ngoronang gitu. Penyakit tuturut di mana sumberna? Sok kapungkur mah. Sok zaman urang mah Pak kapungkur tipi tos aya teh can. Dina aya lagi hiji teh ku salemur. Bari tipi teh ngadon ngadadak naon dadak luntur dauh warna aning baheula mah. Leres teu? Tapi ayeuna saimah aya 5 tipi teh. Budak 5, kamar 5, tipina 5 hiji ewang. Leres? Suguhan-suguhan dina tipi geus ditongton ku budak anu bararenceu keneh. Pan ditarurutan, budak leutik geus pinter main TikTok ayeuna mah. Tadi baturan jeung inungna main TikTok geuningan, bari joget gutak-gitek dan sajabena. Aduh Gusti nu Agung. Leres? Sok ayeuna mah dina tipi ngalahirkeun penyakit adaptasi. Cek dina tipi kitu akhirna ditarurutan. Bahkan ngaganggu kepribadian eta murang kali tina gara-gara urang seueur nonton TV nu janten keluargana ngaganggu karena aktivitas ibadah sareng nu sanesna. Sok bayangkeun jadwal ngaji, jadwal salat bareng jeung jadwal sinetron pan ayeuna mah. Leres teu Bu? Leres teu? Jadwal maghrib bu aya sinetron di Indosiar Suara Hati Istri. Nepi ka ayeuna Suara Hati Istri the series teh tamat-tamat eta si Kaila jeung si Sipa eta teh. Heeh pan si Kaila teh asalna teh pamajikan kolot, kulantaran si udana bogo ka si Sipa nya dikawin si Sipana teh. Kitu pan? Bener teh ce? Aya geus kitu kulantaran amak mana si Sipa teh nya si Kaila teh mun dieksekusi dibunuh, haek teu paeh akhirnya nyamar jadi si Ayu si Sipana teh. Si Kaila teh bener teh ce? Bener teh? Tong sok udah gideg da apa tukang nonton atuh? Nah Pak Ustad apa? Nya wajar we ngarere tadi maturan pun bojo abdi mah. Eta teh pan bareng jadwalna teh jeung salat maghrib. Da eta ge nu dek ngosna dek ini ka zaman teh kieu tinggal heula. Kela cenah kagok ya. Di saha eta? Nya di ditu lain di dieu di ditu. Nepi ka cul. Termasuk bapak-bapak nage miluan termasuk jeung budakna. Itu salah satu korban. Jadwal ngaji akhirna kosong gara-gara kayaan nonton sinetron. Ustad gegerowan di masjid nu datang eueuh. Di Cimilik ustad nyanyang gegerowan nu datang anger we eta deui. Mangga ka ibu-ibu bapak-bapak urang Cimilik hayu urang ngaji. Jol nu datang le barudak umur 80 tahunan geuningan. Anger nu raripuh wae nu datang teh teh. Atuh ustad teh gogorowokan, mangga atuh sadayana diantos di pengajian. Ayeuna jadwal rotinan. Buru gerada ratangan. Lain ini ngaduan betah bapak-bapak minahkeun remote KMNC TV kembalinya Raden Kian Santang. Bih marukan kumaha eta teh. Ari ustad ngagorowok deui eta mah lain init bukakeun janela nemalan ka ustad teh. Eta oge aing nyaho. Ayeuna jadwal rotinan. Sorry aing moal ngadatangan. Sabab hanca rutinan. Rutinan naon? Nonton sinet. Nah, apa yang terjadi? Ini gara-gara media komunikasi. Tapi penting orang gaduh TV, mangga. Cuma masalahnya orang tepandai memilih dan memilah. Itu yang terjadi di kalangan masyarakat orang. Nu pada akhirnya termasuk orang kali orang jadi korban. Sagedengan TV ayah HP. Cobi Pak,
Ibu bapak di bumi masing-masing pasti budak teh ukuran budak orok wae si bekalan HP ayeuna mah. Lares teu? Jujur lares teu? Nya. Bari HP teh make kuota. Da moal mungkin budak main HP teh make kuota da kudu muka YouTube jeung sajabana. Lares. Akhirnya apa yang terjadi? Tumbuh penyakit disease of adaptation, penyakit adaptasi teh gara-gara dididikna ku hal-hal seperti gitu. Nu pada ujungna negativitasna anu muncul di kalangan masyarakat termasuk di generasi urang sadayana lemah dina masalah akalna, lemah dina masalah agama, lemah dina masalah moralna. Nauzubillahi min. Sedangkan aturan Rasul nomor kedua tadi ketika ingin mendapatkan anak yang soleh nomor keduana nyaeta jeung usaha jeung ikhtiar anu kudu dibangun dina kahirupan. Apa usaha jeung ikhtiarna? Sok arahkeun kana pendidikan agama nu luar biasa. Lain ulah gaul jeung HP, lain ulah jauh jeung TV, tapi setidaknya orang tua harus memberikan contoh yang terbaik terhadap anak. Dilalatul hal absahu min dilalatil makol. Ajakan dalil dalam bentuk contoh jauh lebih pinter tinimbang ajakan dalam bentuk lisan. Urang mah kabudak andalkeun teh curug we. Salat sia teh. Aya nu kitu teu? Aya nu kitu? Jang, salat. Cek budakna budakna pinter, emak ge salat. Bener teu? Lares teu? Cek bapana Ujang ngaji. Ari bapa ning cicing mah helin ngaji. Harusnya kan kumaha? Ujang, Ucu, Kasep, Bager, tos sumping adzan, tos aya panggero ngaji. Hayu jeung bapa urang init ka masjid. Hayu jeung bapa urang init ka pengajian. Oh sok itu tara. Oca? Oh sok itu tara. Udah tara sararea ge. Lares teu? Eta akhirna teh inungna ngajedog, bapana menjedog, anakna ge cicing. Akhirnya pengajian jadi lemah. Teu aya nu hadirna. Nauzubillahi min. Padahal ieu sok zaman kapungkur bapan maling resep sebutnya nyontoan di bumi. Nepi ka hehejahan lagi diajarkeun ku kolot teh. Jabar bapak, jabar pak, sin jersey ya jabar ya. Bapak sia. Akhirnya makan geus leungit nu kitu teh. Nyontoan ke anak teh naon ayeuna mah? Nyontoan teh ngomong kasar geuning ka anak teh ayeuna mah. Pas saya jeung salaki, pas saya jeung pamajikan hareupeun anak bengong anakna teh. Akhirna anakna jadi wasit dongkeung. Aya nu kitu teu? Aya nu kitu teu? Geus teu aneh itu teh. Ka budak jang tingali inung sia mah gelo da. Kan didikan teu bener eta nyebutkeun. Ujang tingali inung sia mah gelo. Ceuk bapakna. Ari ceuk inungna Ujang sarua bapa sia ge edan. Budak jadi bingung, inung aing gelo, bapak aing edan, atuh paingan aing bodoh wae. Da kenalkan salah. Pada prinsipnya yang harus dibangun adalah bagaimana pendidikan agama yang harus dibangun. Ulah nepi kalepas beres ngadoa teh, cul secara bentuk usaha jeung ikhtiar lahiriana urang teu aya ka murang kali. Makanya ini penekanan Rasul yang harus dikedepankan adalah bagaimana anak memiliki kepribadian yang baik terutama agama jeung akhlakna. Saluyu sareng aturan Allah dina Al-Qur'an. Wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afa khafu 'alaihim falyattaqullaha wal yaqulu qawlan sadida. Allah wa rasuluhu a'lamu bihaqiqatihil murad. Kirang langkung secara umum kieu. Jeung jalmi-jalmi teh kudu sieun dina nalika ningakeun generasi anu lemah. Generasi naon cenah Bu? Generasi anu lemah. Saha generasi teh? Nya murang kali urang buntut urang itu generasi. Jangan sampai terjadi generasi yang lemah. Timbul pertarosan. Yang haji lemah naon di dinya? Lemah syahwat atau lebih lemah naon? Gampang lemah syahwat mah tadi. Cana kue kama erot jeung neangan obat kuat ka Pausan Leli. Gitu pan? Nya, gampang neangan obat kuat mah. Tapi nu paling bahaya lemah naon di dinya. Abdi kantos muka pangarsa Pak Abah dina Tafsir Misbah. Karangan Profesor Dr. Quraisy Shihab. Bahkan ungkapan beliau pun sama dengan apa yang disampaikan Pak Habibie ke Abdi. Apal Ibu Pak Habibie? Ibu, apa tuh Pak Habibie? Ternyata sama cariosan Quraisy Shihab sareng Pak Habibie ketika nyarios ka abdi. Tah Pak Habibie kantos nyarios ka abdi. Percaya teu? Bu, percaya teu Pak Habibie nyarita ka abdi percaya teu? Bedul.
Kok teu percaya? Kieu-kieu jelema terkenal Bu, percaya teu Pak Habibie nyarita ka abdi? Astagfirullahaladzim nyaan urang dia mau jujur pisan. Eta Pak Habibie nyarita ka abdi hareupeun TV. Dina TV keur waktu jumeneng kene, abdi keur nonton nah salah atuh mending ngarekeun teu gablek TV we atuh. Cek Pak Habibie kieu. Hendaknya masyarakat Indonesia itu harus menciptakan sumber daya manusia yang qualified. Jangan sampai ada bahkan muncul di kalangan bangsa Indonesia termasuk di generasi muda ke depan. Kelemahan yang paling sentral adalah dua. Saluyu sareng ceriosan kure siap. Naon nu dua eta? Hiji generasi urang teh ulah nepi ka lemah spiritual. Lemah naon cenah? Apal spiritual henteu? Cek bahasa urang mah lemah spiritual teh ulah dugi ka generasi urang teh lemah agama. Kan orang mah buktos ayeuna tuh. Geus ampir hese neangan kadar-kadar anu kuat dina agama teh. Tong wakajar di ustad ayeuna mah. Neangan generasi tukang adzan we geus hese ayeuna mah Bu. Neangan generasi tukang adan, neangan generasi imam. Pan di lemur teh geus ampir hese ayeuna mah. Leres dah. Nya abdi gaduh pengalaman. Kirang langkung ngaulang di SMA Ciwidey itu 12 tahun. Ayeuna tos dilirin abah abdi teh 12 tahun. Ieu mah lain ngawonkeun sakola, da bukan kesalahan sekolah. Jelas kesalahannya adalah Al-Bait Madrasatul Ula. Rumah adalah pendidikan pertama dan yang utama. Berarti kesalahanana kunaon di sakolana lemah agamana, budak salah pendidikan di imahna. Lain salah sakola. Sakola mah sajam saminggu sabaraha mah tuh. Itu abdi sering menemukan. Ngajengan-nyanjang sering menemukan. Ternyata lain sering deui sakelas teh anu bisa ngaji Quran teh paling sabaraha ekor. Geus hese komo neangan bibit unggul seperti tadi Syekh Salman mah. Eta adina geus cigah kitu komo lanceukna. Eta teh adina Bun tadi teh. Ieu teh lanceukna saliang cek eta teh. Eta adina cigah kitu juara internasional lanceukna mah juara dunia akhirat ya. Oh kan kumaha Pak Jibani. Moal aya adina lanceukna mah. Hese neangan generasi kitu teh. Makana lamun MTQ abdi sering kayaan enak ngajurian MTQ di Kabupaten Bandung bahkan sok diangkat jadi pembina. Da eta teh pemi MTQ teh menang ngabon lolobana mah. Ngabon ti mana? Ti Jawa. Ngabon ti negara sanes, di wilayah sanes. Jarang SDM Kabupaten Bandung yang mampu seperti itu. Numawi ibu bapak sadaya ini yang harus ditekankan. Ulah nepi ka kayaan generasi orang teh lemah atuh bisa sholat nu bener, bisa maca Quran anu bener. Sok kesampir jarang di masjid budak ngora nu araradan. Anger we mun teu budak leutik lumpat teh ka aki-aki. Bener teu? Nya, ieu mah abdi sering da Pak. Upami ngaos ka daerah Cianjur abah ka ditu. Wangsul ti Cianjur teh kadang-kadang tabu setengah opat. Di perjalanan teh setengah opat. Pamang bade dugi ka Ciwidey teh mending natepan heula subuh di perjalanan. Sok transit heula ka hiji masjid Pak Haji Riki itu teh. Ternyata aya hiji masjid anu ngetit lampuna teh leutik. Eta geuningan anu hadir teh lain budak ngora. Di masjid teh setengah opat teh aki-aki deui. Barudak umur 80 tahun mah diharudum sarung geuningan. Gusti nu agung. Ka mana ieu budak ngorana? Pantes geuningan setengah opat ngabejaan tarhim. Setengah opat bari hurungkeun ampli atuh amplina teh volumena lada luhur. Atuh ngaguik hampir mati kosrok di dinya. Gusti nu agung nepi ka kieu citi generasi. Tuluy geuningan tarhim ngumumkeun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beuh citi ieu kolot. Palawargi sadaya nu di kaler nu di kidul. Nu di wetan nu di kulon. Gera nyaring gera kacai. Ari geus ti cai marek sarare deui ge pek wae. Heueuh generasina. Tuluy geuningan pantes aki-aki mah nya bari geus beres tarihim teh nyarane kana tihang masjid teh bari ngageruan pujian. Robbana ya Robbana. Aduh. Jolamna anfus sana. Aduh hampir sakarat. Ya Allah ya Karim. Ger datang adan. Kusaha deui lain kumanehna mah nu adan atuh. Deung dikersakeun aki-akina hawak di sikehed teh. Hayangna teh ku sorangan we.
Bari huntu tinggal 3 letah ngait kana huntu atuh. Masa ada geus teu bener. Sorak goreng patut eta pantes bari nyarane kana mimbar bari kieu Pak Haji Dais. Hayo Akbar lain hu akbar. Akbar ayo peste parem listrik teh. Ari geus parem kitu brai teh hurung. Eta geuning hu akbar make eta geuning. Kapan geus cilakan kitu. Tuh yang geus adaan we. Itu can tamat itu tamatkeun tong. Tanu ibu bapak hadirin wala hadirat sadaya. Peran anu paling utami nyata urang selaku sepuh kedah ngajantenkeun hiji figur anu luar biasa pikeun janten murang kalih urang sadayana. Kenapa? Karena jawaban anu tadi, seorang ibu, seorang bapak haruslah takut ketika meninggalkan generasi yang lemah. Terutama sentral yang paling utama kelemahan yang tidak boleh dimiliki kumurang kalih urang sadaya nyata lemah dalam bidang spiritual. Hartosna lemah dalam bidang agama. Naon margina, margi akhir-akhir ayeuna seiring pengaruh negativitas anu aya di kalangan masyarakat urang sadayana, seiring dengan berkembangnya berbagai macam media komunikasi yang walaupun eta ngalahirkeun nilai positif talim nilai negatif nage teu kirang. Sehingga upami kaayaan ena sepuh teu wanti-wanti teu tatan-tatan memproteksi diri mulang kalih urang sadaya ku pendidikan agama, ku pendidikan anu kuat dina masalah kehidupan tentang kaayana pengetahuan dina masalah keilmuan agama, maka ieu murang kali bakal jelas-jelas kapangaruhan ku hal-hal anu negatif. Ieu nu dihariwangkeun. Contoh cek sim kuring tadi, kadang terjadi di hiji lemur teh anu adan teh ngagunakeun teh aki-aki deui, jarang budak ngorana. Berarti tiasa disimpulkeun giroh jeung kepentingan murang kali tos teresep karena urusan keagamaan. Kenapa ini bisa terjadi? Nu tadi kesalahannya jangan menyalahkan anak. Mungkin faktor nu paling gedena urang teu bisa nyontoh kanu janten murang kalih urang sadayana. Maka asa pantes lamun kaayaan ayeuna urang mampu ngadarkeun generasi anu kuat dina masalah agama. Kade ulah gaduh dasarna kieu nah da ajengan budak ece mah moal jadi ajengan moal jadi ustad. Nah cek saha budak ngaji di pasantren, ngaji di pengajian kudu jadi mubal, kudu jadi ajengan kabeh. Sadayana murang kali anu angkat ka pangaosan anu dipasantrenkeun eta ulah gaduh angenan-angenan misalnya hayang jadi ajengan hayang jadi kiai. Bisi sok aya asumsi masyarakat teh kieu ayeuna mah. Nah jeung kudu luhur-luhur teh jeung kudu leleh teh ngaji mah moal jadi kiai ieu har. Ngaos mah orientasina lain jang hajang jadi kiai tapi jang bakal kehidupan secara pribadi. Bahasana Allah ya ayyuhalladzina amanu ku anfusakum wa ahlikum naro. Hei jalma-jalma nu ariman ku fiil amar. Bahasana hei jalma-jalma nu ariman dina tafsir sebatkeun ai akirru bil iman. Tegasna aranjeun anu ngaikrarkeun anu ngaku iman ka Allah. Maka ku fiil amar parentahan ti Allah jaga anfusakum diri aranjeun wa ahlikum jeung kulawarga aranjeun naro tina seuneu maksudna kumaha seuneu neraka dirinya teh ketika kehidupan jalmi di alam dunia bergelimang dosa tanpa didasari ilmu agama lepas kehidupan ruksak kayaan kehidupanana sehingga loba kamaksiatanana akhirna jatuh karena kamaksiatan loba doraka di hadapan Allah. Naon sababna? Karena tidak didasari hirupna ku pendidikan agama. Nauzubillahi min. Mata kontekna budak di pasantrenkeun, budak ku pendidikan agama, lain jang jadi kiai, lain jang jadi ustad, jang dirina jeung keluargana. Laras teu? Jang dirina jeung keluargana. Sok bu asa bangga ketika orang gaduh murang kali tiasa ngaos Quran bangga henteu. Tiasa murang kali ningang kayan orang pupus teh ternyata katawis kuruh orang ningal jasad orang jasad terbujur kaku gigireun orang murang kali pangaoskeun surah Yasin meureun bangga orang teh. Asa bangga lain bangga deui ketika orang lebet ka aliang lahat teh dikurebkeun ku janten murang kali urang sadayana. Naon sababna? Karena murang kali paham terhadap agama. Siapa yang sukses? Jawabanana lain budakna tapi kolot anu kaangkat harkat derajatna kuno janten murang kali. Makanya nu tadi teh anu sok ngeri abdi ka Haji Ridwan. Aduh Gusti nu agung. Ti di lemur ti di kota hararesi anu budak ngarora teh kana ngaji teh.
Leres. Hese dididik ku agama teh keur madi imahna tara dek ngaraji, lumpat ka lemurna ge di pangajian tara araraya. Sami di dieu. Sami henteu di mana-mana eta teh. Angger nu ngaji teh beres ti diniah takmiliyah sagede kieu ngagajelna teh pangeus dek kolot. Kolot ge lamun geus ripuh eta teh ngaji daek ngaji teh. Mata kabayang di pengajian teh 4 titik, nu hiji bengong wae ngaji teh. Nu kadua tungkul wae. Nu katilu ngalengut wae, nu kaopat ngalungsar wae geuningan. Ustad teh bingung ngaji teh, di deketan anu hiji bengong wae ternyata bonge. Apa nang hese nama? Anu kadua tungkul wae beungeutna cahayaan keur ngaji teh nyoo wae HP. Kapan aya mah ngaji ge kitu atuh kababawa HP teh. Nepi ka dek ngaji ke update heula status pan aya mah. Aya nu kitu henteu. Pengajian dulu ya, blet aing bagaya da. Ting alus ting teh teh. Anu katilu anu ngaji teh di juru belah sisi hiji deui eta mah ngadon nunutan ngalengut teh meureun molor wae. Anu kaopat ngalungsar dan nyeri awak beurangna gawe wae. Jadi eueuh antina mun ngaji teh mana generasi-generasi yang lain. Ini yang dihariwangkeun Bu. Anu dikhawatirkeun teh sapertos kieu. Matak imbasna kumaha hese anu ngamajukeun kana kahirupan pikeun masjid teh. Nu ngiangan imam geus hese, nu ngiangan tukang adan geus hese. Nu tadi teh we adan teh barudak umur 80 tahunan nu huntu tinggal 3 letah ngait kana huntu geuningan. Begitu adan teh ayo ai teh dikait hampir asup angin. Komo pas adan subuh mah geuningan. As-sholati euy. Khairum lain khairum. Khairum minan. Aduh, hampir tenempi. Eta dikeresakeun kadenge ku ibu-ibu jeung ku bapak-bapak. Duh cek si abah ge ari salat teh keur nu anom cenah. Ari cek budak ngora, bieu cek si abah teu salat ge teu nanaon. Atuh eueuh akhirna mah. Beres di dinya adan, teu beres masih kene aya tugas aki-aki. Naon tugasna? Eueuh kaderna teh ya. Akhirna kumaha beres adan, tuluy salat sunat, ngadaguan imam teh datang sarua. Gebleg di imamna teh datang ustadna teh. Saruana itu teh, nu ngora teu aya, imam teu aya. Akhirna aki-aki deui we. Jadi imam, kadang di hiji masjid geuningan, anu jadi anu tarhim eta, anu adan, eta anu qomat, eta nu jadi imam, eta nu jadi makmum. Amanya wae makmuman nya eta wae. Nu jadi makmum mah kolor dawuh makmuman. Pan aki-aki masuk makmum kolor ka masjid kieu geuningan. Begitu salat teh celek we di tukang. Allahu Akbar. Keur salat teh pan luak liuk. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Naon luak liuk? Sabab kolor sieun leungit. Ari begitu beres salat, assalamualaikum, assalamualaikum red kana kolor heueuh. Da meureun digusur ucing. Marukan ucing lauk buruk. Padahal kolor genep bulan dibawa ka masjid jadi seuseuh. Kapan kitu kasus terjadi teh? Matak akhirna susah dek ngamajukeun di masjid teh. Nu mawi abdi mah sok emut. Salah sawios hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dikutip dina kitab Nasoihul Ibad aya di dinya. Jadi aya genep rupi anu matak jadi ngumara di alam dunia teh Bu. Anu matak jadi ngumara. Naon sababna dianggap jadi ngumara, dianggap terasingkan karena teu aya pelaku-pelakuna, teu aya peran-peran di dinyana. Naon diantawisna anu genep teh? Abdi moal sadayana hiji dianggap jadi ngumara ketika al-masjidu goribun. Masjid itu akan dianggap jadi ngumara ketika la yusalluna fil masajid. Ketika di eta masjid teu aya anu salat, teu aya anu ngahirupkeun eta masjid. Tuh matak masjidnya dianggap terasing. Eta ge aya aki-aki, udah aki-aki teu sesuai aturan-aturanana. Matak akhirna masjid itu dianggap terasingkan dina kahirupan. Nu kadua, Al-Quran dianggap ngumara di tengah-tengah masyarakat ketika la yaqra'una ilal mushaf. Ketika jalma teu darai kana maca Qur'an. Nya ibarat ece aya ngumara ka Amerika pan teu wawuh jeung batur. Leres teu? Masjid jeung Quran ge dianggap teu wawuh jeung sasaha. Da eueuh anu kenalan, da eueuh nu ngadatangan. Teu aya generasina. Itu kan bahaya. No ieu Pak. Urang mah geus gampil nyetak pengusaha mah geus seueur. Leres. Nyetak politikus gampang ngabentukna, tapi nyetak murang kalih anu soleh kuat dina agama itu sangatlah susah dina kahirupan urang sadaya. Iwal koncina tadi naon anu diwikeun ku Rasul
didik ku pendidikan agama carana alimu auladakum fa innahum makhlukuna li zamanin ghairu zamanikum. Didik atik budak anjeun sabab budak anjeun teh lain hirup di zaman anjeun. Maka konsep Imam Ghazali dilalatul hal absahu min dilalatil maqal. Ajakan dalam bentuk contoh ku urang jauh leuwih seukeut tinimbang ajakan dalam bentuk lisan. Matak ajak murang kalih urang sadaya supaya turut tumut ka urang isin ku urang selaku sepuh. Insya nyata kitu urang mah sok geus hese nungang tukang adan nu tadi termasuk kader imam di masjid geus leungit ayeuna mah. Di dia aya kang ajengan nyanyang di lemur aya ustaz-ustaz teu acankan tenan ketika aranjeunna tos teu araya apakah urang mampu ngadarkeun? Ieu tantangan semakin kuat ibu bapak sadaya. Maka yang harus diperkuat dibenahi kumurang kalih urang sadaya adalah pendidikan unamina ulah logika lemah spiritual. Jangan sampai lemah dalam bidang agama. Sok aya nama tukang imam geus hese Bu. Asli ngadarkeun imam teh. Punten-punten abdi sering salatnya pemik ka daerah Cianjur gitu. Di jalan teh nusuk imam teh ya Allah, ini pangkat ustad pun maaf-maaf. Geus ampir keayaan menyalahi aturan dina segi membaca Al-Qur'an. Pantu duaul qari bi ummin. Itu tidak boleh mengangkat imam yang bodoh. Kamu kukolot cacak-cacak ustad ke masih jauh. Atak akhirnya jauh tina ngadegeun ibadah salat berjamaah teh. Paingan orang kaitkan karena Isra Mi'rajnya jadi lagi sami sorna. Paingan Gusti Rasul ketika mantena nuju ngalaksanakeun Isra Mi'raj kapungkur ningal golongan anu nuju ngabanting-banting sirah kana batu Bu. Dibantingkeun eta sirahna tos dibantingkeun ancur. Tos ancur jadi deui eta sirah teh. Tos jadi bantingkeun deui ancur jadi, bantingkeun deui ancur jadi. Dugi ka Gusti Rasul naros ka malaikat Jibril. Man haula iya Jibril. Saha eta teh Jibril anu keur ngabanting-banting mastakana kana batu teh. Diwalar ku malaikat Jibril, ummatuka ya Muhammad. Eta teh gambaran umat anjeun kitu Muhammad jaga ketika geus ngantunkeun alam dunia. Maka dina waktu kayaan menang buburahana eta jalma, ieu jalma salah sawiosna menang siksaan ti Allah, na di antarana ngabanting-banting sirah kana batu. Nah naon dorakana Jibril nepi ka umat ngabanting sirah kana batu? Saur Kangjeng Nabi naros ka malaikat Jibril. Diwalar ku malaikat Jibril, haula illadzina yatasaqalu ru'usuhum anis salatil maktubah. Eta umat anu keur ngabanting-banting sirahna kana batu teh anu umat waktu hirup di alam dunia na sok hararese, sok berat dina nalika ngalaksanakeun salat anu diwajibkeun ku Allah Subhanahu wa taala. Eta teh lain utara salat ibu tapi nu hararese. Aya di urang nu hararese. Ibu sok hese sok gampil. Ibu sok berat sok gampil. Pasti kabeh ge bareurat berarti ieu nu ngabanting sirah kana batu teh. Hoyong alim. Kade. Matak naon hikmahna? Hikmahna tina peristiwa neme ti ayeuna ulah sok hararese. Nah jeung hese di dia lain berat ibu. Hese di dia lain berat berarti tempo adan konoyot. Tos puguh eta mah. Pan urang mah lamun ngadenge adan teh beda. Situasi keur ngaji mah wajar pan. Situasi keur ngaji mah leres teu. Model kieu wajar. Urang ke misalnya sareng sena ngaos. Ieu mah keur salse kadang-kadang hararese kana salat teh. Begitu di geruan adan subuh anu nongol teh heula teh naon bool pan kaluhur. Leng kaluhur nongeng weh. Aya nu kitu. Aya nu kitu. Gusti nu agung. Tuluy ditumpakan ku setan dieuneuk-euneuk karlep deui boolna teh ka handap atuh nyaring-nyaring pas beurang. Uluh geuning aya bulan purnama, lain bulan purnama sia teh kaberangan. Sok tempo urang mah kayaan keur sibuk di Serang, ngadenge adan teh bool teh kalabeuki hideung haruh we tanur kieu. Aya nu kitu. Nepi ka sibuk capena jadi patani, lamun salat sok dilali-lali, komo lamun usum tanur, salat sok diunur-unur, salat sok diunur, gitu.
Terus kayaan ayeuna urang mah di kantor di mana hararese. Beda jeung ngaji model kieu mah. Hiji eta, nu kaduana hese naon anu ngabanting sirah kana batu teh? Karena salatna teu dibarengan jeung elmuna. Di antawisna karena kurang masalah ilmu agamana, akhirna salatnya pun direken abot ku Allah Subhanahu wa taala. Kalebet ayeuna kahirupan tatanan di masyarakat urang sadayana. Banyak imam yang suka memimpin berjamaah, banyak yang suka melaksanakan berjamaah, tapi teu direken salatna karena naon? Dianggapna jelema anu hese kana salat. Kenapa hese? Karena keayaan waktu salatna teu dibarengan jeung elmuna. Mata kepentingan orang budak dididik agama teh supaya bener ibadah intina mah. Urang nyontohan ka budak supaya urang ge bener ibadah. Kahartos henteu? Kahartos? Sok da geus ampir hese cek simkuring ayeuna mah. Abdi sering ngiring salat berjamaah kadang-kadang punten nya. Lain berarti bisa abdi ngaji Quran. Kadang-kadang sok saralah maca Quran teh. Kumaha hukum maca Fatihah nu bener. Kumaha ahkamul amakhorijul hurufna. Kumaha kayaan ahkamul mad wal qasrna. Kumaha ahkamul harkat wal hurufna. Kumaha ahkamul waqfi wal ibtida'na. Ngarti henteu? Artos teu? Lieur pan. Eta teh ruang lingkup dina tajwid. Kudu dipake dina nalika ngalaksanakeun salat. Berarti ketika teu bener jalma ngalaksanakeun salatna, eta jalma disimpulkeun berat migawe ngalaksanakeun salatna. Ketika berat berarti sami sareng teu ngalaksanakeun salat. Matak di akhirat ngabantingkeun sirah kana batu. Nu mawi ibu bapak sadaya ini. Nu kadua, murang kali didik ku pendidikan agama supaya jadi bekal kuat. Jauh tina terhindar kain godaan-godaan bahkan kuat dalam bidang agamana pikeun bekal ibadahna. Nu kadua, lemah yang harus dihindari adalah lemah moral. Lemah naon cenah? Tadi lemah hiji naon Bu? Nu kahiji lemah naon tadi? Lemah spirit. Nu kadua lemah moral. Naon ali lemah moral? Nya eta lemah akhlak. Sok ayeuna nama ibu bapak. Seiring perkembangan zaman tadi teknologi media komunikasi ngalahirkeun penyakit adaptasi. Generasi-generasi urang tontonan jadi tuntunan, tuntunan model kieu jadi tontonan. Lares teu? Sok dina TV ramena film make pakaian sensual. Beres tidinya jadi tuntunan ditarurut. Lares teu Bu? Lares teu? Na TV ramena buuk asa gaya di bereuman miluan di nyata kitu haram kan jangan tujuanana urang mah. Laresnya dina TV kerame-ramena kaayaan usum MBK di Cimilik loba anu MBK. Aya nu MBK di dieu. Ajengan nyanyang aya MBK di dieu. Aya Bang Emok nu kieu teh geuning, aku berjanji. Aya nu kitu? Ih amit-amit aing mah eta aya keneh nu kitu kudu diberantas eta teh ku Pak Haji Ridwan berantas sakalian lah. Jeung aya tanggung renceng sagala kumaha teh tanggung renceng teh teh. Batur teu mayar pangmayarkeun ku sarerea narongeng jeung tiga keur emok. Nongeng geura sakalian ame Bang nongeng sakalian. Ampun aing. Itu teh mana media yang bermain. Akhirnya banyak terpengaruh ngalahirkeun nu tadi teh kuat agama leuheung. Akhlak leuheung halus tapi ketika agama lemah, spiritual lemah, moral lemah, apa yang terjadi? Akhirnya orang kayan terjerumus. Generasi orang pun loba anu cari laka. Sok ketika orang barat terlena dengan minum-minuman keras, asup ke Indonesia. Loba di orang ge anu mabok-mabokan. Lares teu? Ketika di barat resep kaina perjudian, asup ka urang jadi perjudian. Bahkan konon ayeuna teh tos mulai mawabah deui di lemur-lemur teh anu namina judi togel ayeuna teh. Kita geus lieur ben saperti kitu. Mata corona teh serek balik. Da maksiatna nang tang wae atuh. Idza dhahara zina war riba fi qaryah faqad ahallu li anfusihim azaballah. Di mana geus nemrak zahiriyah dina kahirupan masyarakat perjinahan jeung riba maka sami sareng nangtang kana azab Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillahi min mata kade ieu ti ayeuna proteksi murang kali pergaulan budak sok Bu ayeuna resep kalawan jenis teu kuat agama lemah akhlakna naon anu terjadi pan bobogohan teh geus lain caturkeuneun ayeuna mah leres teu Bu leres teu zaman ibu zaman bapak baheula kasih bapak ngasaukur ku surat geuningannya budak ayeuna makan ngalawi janjian beng di mana teu cukup janjian init kana motor langsung tumpak motor gawe nongeng geuningan nepi ka atuh tumpak motor ninja di kanongeng weh.
Disebut we sunyoto kadinya teh. Naon sunyoto teh? Susu nyogok tongong. Waduh jadi riweuh. Leuheung mun kitu hungkul beres tidinya balik ka imah budak oroloan awewe. Naon cenah? Weureu. Oh rekanjut si apel kene. Naon sababna? Leuheung mun asup angin. Gara-gara tina hasil pergaulan anu salah, akhlakna salah, resep kalawan jenis, kurang agama, akhlak ruksak, akhirna orang tuanya dayus, budak seperti itu. Saha nu rugi akhirna hana caraka data, anakna cilaka pasti kolot nage bakal kababawa. Anak saha ieu teh nu reuneuh teh, pan kitu. Anak saha ieu teh nu ngareuneuhan teh. Hah? Naon ini bisa terjadi? Jawabanana satu lemah spiritual, duka dua lemah akhlakna teu didasaran ku kakuatan agama. Nauzubillahi min. Coba ibu lamun budak hade agama sae henteu? Bangga henteu? Jago hade ngajina, maca Qur'ana hade, ibadahna rajin, salatna rajin, prestasi di sakolana alus, akhlakna kasepuh sae, akhlakna masyarakat sae. Saha nu bangga? Pasti ibu bapak selaku sepuh banggana luar biasa. Leres? Coba lamun ayeuna Gusti nu agung dididik hanteu disakolahkeun luhur balik mawa anak batur direuneuhan. Nauzubillahi min. Rugi. Mata budak istri kudu nama kumaha apa yang terjadi. Kadang-kadang eta teh pergaulan gitu teh. Cul pergaulan anu kayan sae mah gaul jeung hal-hal anu negatif. Resep kalawan jenis apa yang terjadi. Akhirna di kalangan masyarakat urang budak awe loba anu parabola. Parawan jebol. Leres deh, leuheung jebol wungkul. Coba geus jebol teh tuluy melenung. Rugi pan geus kitu. Nu ngawin eueuh. Atuh jadi sedih. Nagih ka dieu embung, nagih ka ditu embung. Da aing ge milu asup, si eta milu asup. Jadi neangan turunan teh ting saha bapana eta teh. Atuh budak teh jadi sedih akhirna. Aduh Gusti. Aduh Gusti batin terasa perih. Aduh pedih sekali siang dan malam ku kesepian merana karena cinta durjana. Ibu bapak kokom tulungan iya budak eueuh bisa naluluikeun. Akibat salah pergaulan, lemah agama, coba mun budak hade agamana, hade ngajina sagala rupa ngabanggakeun kolot. Neangan piminantun ibu tinggal milih rek cigah kumaha. Bangga boga budak prestasi alus agama mah leres deh. Dek piminantun tinggal milih budak bakal mika resep, ibu tinggal milih piminantun. Dek piminantun mode sim kuring BPKB. Jadi apa BPKB? Bager pinter kasep beungharpan hade ieu. Abdi mah Pak Ustad hayang minantu teh anu Pajero pek. Hepek Pajero ge. Naon ari Pajero? Panjang jebrak roromeheun pek. Pek gampang. Ari budak geus alus mah teu naon. Abdi mah hayang minantu teh anu Jahe Surade. Naon Jahe Surade? Janda herang rada gede pek. Bebas eta mah. Abdi mah hayang minantu teh anu Hitachi, hitam tapi cute. Atawa abdi mah hayang boga minantu teh anu Kijang Panter, kaki panjang pantat muter pek. Abdi mah hayang minantu teh anu hayang ieu cenah hayang anu KTP, naon KTP kolot tapi pulen. Menang eta ge. Ngan anu rugi mah budak anu goreng patut akhlak pasti menang minantu teh anu tosiba, tos hideung badak bau deh teh. Mata kade Bu. Karena mutiara murangkali memutiara orang investasikan ke Allah. Makanya ini yang harus dibangun. Satu adalah pendidikan agama, yang kedua pendidikan akhlak di mana? Akhlak dina kehidupan anjeunna baik secara pribadi dalam tatanan hablum minallah walaupun tatanan al hablum minannas dina kehidupan urang sadaya. Nah inilah esensi dan substansi tina makna khitan. Salaresna khitan mah tadi kitu cekap, gampil sapertos kitu. Tapi hikmah nu paling agengna ieu murang kalih kedah laras-laras dibentuk ku pribadi anu sae dina kehidupan urang sadayana. Maka kuncina nyaeta anu namina duit teh hiji doa, nu kadua usaha jeung ikhtiar. Kumaha usaha ikhtiarna? Perkuat agamana, perkuat kayaan akhlakna. Terakhir, lamun urang tos kayaan ku doa atos, usaha jeung ikhtiar atos ku kayaan ayeuna pendidikan agama jeung akhlakna,
maka cara yang terakhir urang sangakeun ka Allah tekna nyaeta tawakal. Naon cenah? Tawakal. Tadi dekna doa, una usaha, ina ikhtiar, tekna tawakal. Naon hartosna tawakal? Kantun pasrahkeun ka Allah Subhanahu wa taala. Fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Innallaha yuhibbul mutawakkilin. Di mana anjeun geus ngazam, maka fatawakkal 'ala Allah. Di mana tos ngamaksad, tos berupaya kantun tawakal ka Allah Subhanahu wa taala. Saatos urang ngadoa jeung usaha oge ikhtiar. Di mana urang tos usaha, tos ikhtiar ka kehidupan urang sadaya, pasrahkeun ka Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah Allah ngarespon segala bentuk kahoyong jeung hajat urang sadaya. Naon margina tos ditempuh secara bentuk syariat. Doa urang tos dilaksanakeun, usaha tos dilaksanakeun, ikhtiar lahir tos dilaksanakeun, kantun masrahkeun ka Allah Subhanahu wa taala. Termasuk panggitan dia pun lanceuk Kang Haji Ridwan, doana tos ditamplokeun ka murang kalih pada khususna ti anjeunna, umumna ti sadayana. Kantun ngupayakeun ieu murang kalih nungguan kapayun, diusahakeun sareng diikhtiarkeun, dibekalan ku agama sareng pendidikan agama akhlakna anu luar biasa. Di mana tos dijalankeun kantun bari pasrahkeun tawakal ka Allah Subhanahu wa taala. Maka insyaallah jaminan ti Allah Subhanahu wa taala cita-cita harapan urang sadaya bakal diijabah, bakal diwujud ku Allah Subhanahu wa taala. Nyata pribadi murang kalih anu saleh tur salehah. Amin. Ya Allah ya Rabbal alamin. Demikian seputar Indonesia Siang kali ini. Atas nama seluruh kerabat kerja yang bertugas mohon undur diri. Dari hadapan pemirsa sekalian, saya Jeremy Teti mohon undur diri. Baju jubah, celana cutbray, dadah yubabay, buah tomat, buah pete, walaupun can tamat we euy. Sayur cabe, sayur lodeh kulantaran capek. Buah mangga, buah durian, buah jeruk, buah kesemek, itulah nama buah-buahan. Tai doma, tai embe, tai sapi, tai muning, itulah nama-nama tai. Sakitu nu kapihatur, hapunten anu kasuhun, Kang Haji Ridwan pada khususna, simkuring ngadoakeun mudah-mudahan Cep Mulki sing sehat, sing bagja, soleh lahir batina, janten jalmi anu ngabanggakeun ka pribadi, ka pribadi sepuna umna kangge kulawarga sadayana. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Kalian ditutup, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Al-afu minkum wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.